Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sawatara informasi ngeunaan mudik lebaran tahun 2023 baris didugikeun dina midangna warta dangdut ieu. Sajumlah armada bus dicindekeun teu layak jalan satutas pameriksaan rem. Cek dilakukeun ku patugas gabungan ti Dishub jeung Atlantas Polres Garut di Terminal Guntur, Garut, poe Salasa nu anyar kaliwat. Eta bus teu layak jalan teh dipahing lawan mudik. Dinten Minggu, ping 5 April 2026, pamiarsa simkuring Aulia Ramadhani baris ngadugikeun warta salengkepna. Petugas gabungan anu ngawangku Dinas Perhubungan turta Satlantas Polres Garut ngalangkonan inspeksi mendakan sidak ka Terminal Guntur poe Salasa beurang. Hiji-hiji armada bus anu bakal diproyeksikeun jadi angkutan lebaran tahun 2027 ieu dipariksa teu mimiti rem, ban, turta surat kalengkepan administrasina. Dina eta sidak teh, patugas manggihan sababaraha hiji bus mudik nu teu layak jalan. Lantaran aya rareget dina babagian rem jeung ban. Dian ti eta aya hiji bus anu surat administrasina teu lengkap. Eta bus nu teu layak jalan teh dipahing nambangan mawa pamimbangan nu rek mudik samemeh diomean. Patugas gabungan bakal mayeng ngalangkonan cek ka terminal dina mangsa angkutan mudik lebaran tahun kiwari. Enggoni meres rasa aman jeung tumanina ka panumpang anu saja mulang ka lemburna. Samirsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina dangdut ieu. Simkuring Aulia Ramadhani saja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.